Mang Dukun teh, Mang? Eta rasana gladinya datang. Jauh. Gimana sih, Mang? Imah Dukun teh asa jauh pisan. Tadinya sada deket dah tuh, sada katingali tuh. Ada katingali tuh imah ieu nama sugan aya. Jauh. Tah geuning katingali jang imahna sugan aya si abahna di jero. Oh iya, gimana? Oh tah ieu kayak ku amang dari itulah ngomong nama di jero. Sampurasun. Ini, Mang. Kekarangan, Mang. Sampurasun. Sampurasun. Tah aya geuning si abahna. Nah. Tah geuningan aya si abahna teu ka mana iya, adena si teh. Abah. Bah, Cari. Cari. loh. Di jang. Sok. Iya, Mang. Aya maksud naon yang ka dieu? Lain ieu budak ieu teuing naon mah tadi anteur bah. Sok jang, sok ngomong langsung jang ka si abah. Hayang naon dak ora ieu? Iya, Bah. Rek minta pelet ke awewe aja teh. Oh, hayang pelet ujang teh nya. Heuh, ku abah dibere gampang nu kitu malah. Ah. Detik. Tah geuninganan gampang jang. Nah, sok we eta mah urusan ujang jeung si abah eta mah abdi amang mah nganter unggulnya jang nya. Iya, Sok Mang. urusan budak ngora eta mah lah. Ah, lamun kitu mah gampang jang. Tinggal meureun syaratna segala lupa ge. Tah geuning jang syaratna geuning jang hayang berhenti ka awewe teh. Naon, Bah, syaratna? Detik syaratna mah jang, meureun ku abah bakal dibere parabot. Dari zaman aya nama puasa itu ieu budak ngora moal kuat. Oh. Dan meureunan ulah dibawa kieu. Nah, yang ieu parabot teh. Ieu teh luk 7. Ya, luk 7 jauh menang na teh abot teh. Duh, abatilah ieu. Ya, teh ieu adalah. Aya bagian jang aya bagian tuh mah. Bagian Iya, Bah. tah kade jang ya kudu inget ka pepatah si abah tadi. Saya kitu jang eta Kris teh. Bah, Hmm, kumaha ya, ya ya. abdi kenging nambut heula bah. Oh, mana sok itu Coba jang. Aduh, berat. Aduh. Wah, ieu mah yo. Tah engke jang nya lamun ujang hasil engke amang nambut jang ka awewe mah. Sok teh sini gantian. Si abah ge nya engke ka amang ke nya nambut nya. Iya, Udah soalna amang kan nu ngantirna mohon. nya jang nya. Kedik rambutkeun. Ya, gantian. Iya. Bah, iya aya sakedik Ih. abi. Sok jar ulah jang. Iya, sias. Ulah, aing lumayan milik mati mana we pemirsa. Tah enak mah pemaksudan tos beres tos hasil gitu si ujang teh abdi dek amitan we bah. Ma. Kare di jalan jang ya. Jang Itu. kade jang Wah, mau yang naon bejakeun baking cering gitu di dieu nya. Iya, Bah. Wah. mangga tuh bah mangga. Wah.